Sepi. Sep, kemana? Adil. Kenapa nih dia Sep? Serius apa didinya? Arah gegek, mana ini? Aduh, Bante udah lemah. Di mana? itu biasa timah. Biasa ngadang ieu suara senang gitu, saha ditinggal. Perang aing, sepi. Pan kudu nama paya nanti ke kota. Boga ongkos. Tuh, lain nanti bahasa itu udah ini ke kota teh can wae. Tuh ya duit mah. Duitnya bener. Pelopang itu udah jauh gitu. Olahraga misalnya gampang itu bang. Geus enak mah daripada mana ulang-ulang ya, jangan kurang diberhapena lowongan kerja ada loba eta haslina. Ya jangan. Mana? Kumaha makena iman nih? Tak kaluhurkeun urungkeun heula. Kaluhurkeun heula. Iya nya. Kudu 2 jari. Loba teuing itu. Tuh udah jadi kaluhur tuh. Ka dieu nya. Tak kadinya loba di teh lowongan kerja. Halo Asep. Nah, apa ngaran aing? Teuing Halo Asep cenah. Halo Teh. Iya halo. Lagi apa Sep? Ah gini we lagi diem. nah bisa gitu Teuing nanya Urang ge nu boga HP-na asal tepana kitu dah. Piraku. Aslina Halus ya, enak bisa ngobrol jeung awewe kieu nya. reuwas nya. Teh, Iya. lagi ngapain Teh? Gini weh lagi sendirian WK. Oh, Teh jomblo ya? Kotai, salah kota usi. Aduh Teh meni kasihan. Ntar mah tuh minggu depan mah main atuh sama Asep yuk. Ayolah. Tapi Asep jajanin sama Teteh ya. Siap ntar aku Dasar jajanin punya kamu Asep. sampai Kan kenyang. aing menganggur atuh aing mah nih. Yuk. Teteh orang mana Teh? Deket kok gak jauh sama rumah kamu. Sarehat di lembur Teh. Alhamdulillah sehat. Syukur atuh alhamdulillah. Tanya sekolah kena atau geus gawe gitu. Teteh masih sekolah atau udah kerja? Kuliah atuh biar keren. Oh, kuliah. Di mana? Kuliah di mana Teh? Di UGM. UGM. UGM Teh di mana Teh? Universitas Gunung Manik hehehehe. Oh, Universitas Gunung Manik. Deket tadi tuh kan jadinya. Gunung Manik. Teteh geningan tetanggi atuh. Caket sareng Kepuk Citramas. Iya atuh tahu aku juga kampung Citra Mas mah. Tuh, syukur tuh hari terang mah. Nganya tuh ka dia cai-cai hanet di dieu Teh. Iya. Nya kayak mau nyasel habis kadinya ke Gunung Manik. Emang kamu tahu Gunung Manik? Oh, gampang kadinya caket jalan kebon sekedik. Emang gak takut? Moal mana naon. Wanian abi mah Teh. Geus engko maneh mah dek neangan lowongan. Da ieu resep atuh ieu mah nih. Tanya Teh udah orang. dulu ya, aku orangnya sibuk soalnya. So sibuk banget lu. Eta lain udahan eta tanya lowongan kerja. Teh, saya teh kan nganggur. Ada lowongan kerja enggak? Teing atuh. Ngegas, tuh ingat tuh. Nah digejegur mengagasnya. Teh aku teh nanya baik-baik. Ada lowongan kerja enggak? Aku teh mau kerja. Aku teh disuruh nyari kerja, soalnya mau ngelamar si Nyimas. Ini mah bukan tempat curhat. Bukan curhat, teteh. Embung atuh embung. Yo, dieunya. Teh, tolongin atuh please. Bodoh amat. Si teteh mah gitu ah. Udah teh ah. Aku mah ngambek sama teteh. Teteh mah gitu ah. Tetangga juga nggak bau bantuin. Bisa atuh. Cih, bantuan deh. Dibantuan cenah ieu rek dipangneangankeun. Saya ngebohong. Teh jangan bohong ya. Iya. Serius. Teh, teteh tiasa bahasa Sunda teh. Bisa atuh. Oh, bisa cenah. Ajak tarucingan Sep. Bisa itu nu kieu ajak tatarucingan di mana? An. Teh, urang tatarucingan yuk ah. Hayulah gas kui. Hayu cenah. Bisa. Ya, teh.
abi eta tarucingan. Hayam rintit nonggeng ka langit. Naon teh sok? Hayam sayur. Lain atuh lain hayam sayur atuh. Tah majang sop atuh. Sok taluk teu. Taluk lah. Taluk. Hayam rintit nonggeng ka langit teh. Centil hayamna eta geus tugak tongeng. Lieur nya teh. Lieur siama. Seru aja hirup abi lieur. Arek di teh tatarucing aja deui we ieu. Naonnya euy? Maya tatarucingan apa? Lieur teh kala euy. Teh? Wih, Ya keneh? aya. Oke. Tanya di dan. Teh ieu aya nu kaduanya. Oke. Oke, dengukeun. Kumaha carana ngasupkeun gajah kana kulkas? Kulkasna weh ciga masjid, pasti asup. Lain atuh, segede-gedena kulkas moal anu segede masjid eta teh. Tapanya. Taluk? Taluk ah. Oke, ya jawab. Bapak Ari atuh teh, carana ngasupkeun gajah kana kulkas mah. Bukakeun kulkasna, asupkeun gajahna, tutupkeun kulkasna beres pan. Nya Maneh mah sesat. Sita teh mah salah wae terami. Yo, amun nu katilu. Ieu teu kajawab ku teh. Punung wing mah. Yo. Siap tuh? Sok lah ini yang terakhir ya. Siap. Halo, si teh kapokan Teh jana geulisnya teh mun papanggih. Aku sama kayak Gea Yobi. Bisa aja cenah. Gombal. Ya teh nu katilu. Kuda naon nu lompatna gancang pisan. Kabeh kuda ge lumpat sok ngaco jelema teh. Si anjing ngagas, kabeh kuda ge lumpat cenah. Oh, atuh teu magas lo we teh. Apa winge nu didorong mah gerobak baso, kuda mah lumpat, gerobak baso mah didorong. Apa lain oge anjing arah lain mah rek balik lieur.